Yat. Yat. Wes wen sih ya teh. Ngelahin ini lu anak gua aing anak nih jalan ini ayat Allah soalnya Allah Kemana sih ya tehnya euy? Rid ningali si Yat Rid. oh mengiat mah tuh ka ditu ka gunung Ka gunung. Ka gunung rek naon ye? Ka kebon Rin. udah tadi mah ini ka kebon Aing mah. arek naon gitu Rek mah teh cair, rek mah teh panas. Pandangankeun cung cai panas ngebogan cai panas pamentakeun burukan. mung naon tuh tadi tak ka urang da mong malin ketua geng urang Siapa ditutak itu lagi meni mumu amit. Sakra ketua geng maneh teh. ketua urang mah si Selebeo ketua geng serigala Jadi mau ayeuna kurang dititah menta cai panas ka batur. gaengan kuliah Bae kan. Aing mah jadi ngopi lagi cai panas lagi lak buah la alak buah alak buah ilai ilung la ali la ya mana ya anak buah Anak buah saha itu anak buah naon? anak buah dan serigala Tuh, yang aing mah teu ningali dan alit ulan duit jang naon itu di parupa. awatnya jajan Eueuh teu boga aing mah. abang emangnya boga ilak ehak Eueuh teu boga sia mah ka aing teh malak we. ini lah mana Oh iya mah duit jang ieu mayar hutang sia mah rupa-rupa. bohong Yo mana mah 10.000 ge lalu cukup. Nuhun kitu koplok ka aing teh sia mah geus malak ka aing teh nyebut nuhun kalah kitu-kitu. Gereng serigala waduk. non bos gegeruan lain ini iluran mana uwan mengamalkan anak buah hampura tuh bos bima keur modal teh kadenge himuna amana ayo subuhnya mah di ditu tuh himuna medaan amalaan layanan aan Allah siap bos buya sama di teteangan tadi emang nek naon kerenan angan urang jika bos cenah pangmelikan jajanan kesukaan bos burukan si ayeuna bisa ngamak aing nanti kita wae mungkin aing anak buah pangleutik na aing yang gerak gede mete di tita wae Aduh, coplok kok aing 10.000 ya. Ku ketua geng serigala. Oke. Aing teh dibere itu dah euy. Sok ngakalakeun kamari ge. Aing ampir-ampiran paeh diracun kopi ku anak buahna. Kepaksa we mere 10.000 dipalak teh. Nah, tapi aing nyebutkeun sieun da geng si aing tuh. Nya sieun ku geng pejuh leutik. Parupa aing euy jangan coba jangan bayar hutang aing. Waduh, uang teh sakitu-kituna. Aduh, diisuk ieu kopi ku tika teh tulus na. Si Iyatna eueuh.
Teu menang-menang nanti cai panas teh. Ah juga mah. Geus balik meureun we kieu mah nya. Orang apa? Orang cobaan dong minta cai panas deui. Tumang panet ini kak. Mangnya timo kudu laporan juga bos. Ah, ya meureun we kieu masih ya teh. Yat. Yat. Allah euy. Mana sih ya teh? Aduh. Yat mana kunaon? Yat mana teh kunaon? Ayo ngap tadi. Kunaon kitu? Dirigus ku anak buah si Selebel. Aduh, kayak lawanian anak buah si Selebel geng serigala. Lo wanianan. Dia mah pokok nama gawat. Gawat naon? Dia orang ningali Mang Barnet katen Mang Iyat. Terus anu gawatna naon? Ya gawat meureunnan pan Mang Iyat ke ditulungan meureunnan ku Mang Barnet. Heueuh nya euy. Kemarin lamun ditulungan aku Mang Barnet ke bebeja meureun diringkusna ku saha? Pugu mata kurang gawat ge. Nama kieu tangan heula bos lebeo ku maneh. Ayo atuh jeung mana urang tangana? Atuh teu kudu jeung urang, pan urang mah anak buah senior meureun. Senior dasar wae anak buah. Juga buru tangan ku maneh. Barang-barangnya yang mana? Heueuh ayo atuh. Itu red geninganan bos lebeu teh. Heueuh gininganan. Bos ieu mah gawat bos. Heueuh bos gawat. Ya lah gawat pokokna mah bieu Mang Iyat ditulungan ku Mang Barnet. Ya laleh. Bieu urang nampa Mang Barnet ngampi katen Mang Iyat. Heuh alin. Teuing bos da urang ge nyawa di Sibuya. Mang Barnet ya emunya. Daek kekena ge bos urang bieu Mang Barnet ngalih katen Mang Iyat. Malah meureun aya wadi euy. Heueuh nyata bos ke meureun bebeja ka Mang Barnet. Dan hendara emang am. Ayeuna mah orang kaburu ya tuh bos. Amu ayo mana oi. Dan hendara mah amun luar. Mau atuh bos sampura bos. Ini dan hendara amu mah. Nama aya lawan. Siap lah bos, ayo kita mau orang lawan. Ayo lawan. Ayo nama melihara. Ayo nama Yes. Oh, serigala yang aku cinta. Kumaha mimitina atuh itu mah bisa diringkus ku geng serigala. Jadi kieu tadi teh anak buah si Selebel teh jika dia minta duit ka urang, ku urang teh teu dibere. Tah ai urang keur leumpang teh urang teh dibekem. Tah urang teh didinya teh geus teu inget teh geus kieu bae urang teh. Aduh, bedagong anak buah si Selebel euy. Oke, ku aing urang tealan heula tuh. Anak buah si Selebelna. Aduh, teu balik anak buah si Selebel euy. Geus manianan ngari ku si Iyat. Aduh, poho ai si Iyatna kalau lain ditulungan heula euy. Aduh, aing hampura Iyat poho bi teh. Urang teh kalah saking ku emosi aing ka anak buah si Selebelna jadi lain nulungan maneh heula. Aing buru urang tewak lah ku aing anak buah si Selebel teman. Aduh, kunaon maneh? Atuh lain gilaan heula ieu na burukeun ah. Poho, buru ayo.